Kuiku ya pertapan aja Kang ya Kang Linewi Kuiku ya pertapan ajar Kang Linewi ajar Kang Linewi cahaya hayun sasmita cahaya hayun sasmita cahaya hayun sasmita hayun sasmita di pertapan Karangkancana doh iya inggih Sang Pandita Panji Atmaja leres hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti seueur siswa-siswina kaitung ieu Kakasih Bambang Panji Putra anu pangonjoyna di antawis catrik-catrik nu sanesna tahan uji kalayan tutas tina naon rupiah ilmu panemu jampe pamake tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor Sang Pandita doh iya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun duduh kasih leres anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan tak geni anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu nah leres bulan yap kaharep diukna kasih kaula nun eyang tapi no damel nampi karena pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkan semua sungkem konyuk panjenengan pengresa eyang doh eta pake kumujeng ditarima pujastuti hidup kukula leres kalihna perkawis hapunten tina naon rupiah kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih kandenan bulan jadi hati kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup kandenan salajengna atuh aya pikeresan naon puluh panjenengan eyang kersani malan aya hal-hal nurek dipadungdengkeun kasih walah tansah diajeng-ajeng yuk cobi sepuh hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia leres sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos sama rampa bulan laras pangarsa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaula nun
mun eueuh gerak teangan lamun aya gerak pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaulanun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul ngarah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya dah titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa laras kaulanun ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo eta nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan dah laras gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul sumuhun 8 sepuh dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit dah eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri laras ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna walah sumuhun tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan cing inget laras kaulanun ari bener teh aya opat bener teh aya opat dah coba hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak mutlak bener saur pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui laras absolut eta bener ceuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat moal tiasa dirobih deui kula eta teh berlaku keur sakabeh insan salajengna kadua bener ceuk ilmiah ceuk ilmu pengetahuan bener ceuk ilmiah teh contona nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener ceuk umum mah panon poe teh bijieuna teh ti wetan eta ceuk umum panon poe teh biji ti wetan tapa gedrug jeung ilmiah eta ceuk ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih tak geuning ceuk pengetahuan mah eta oh eta nya bener ceuk umum mah cenah
panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu Dah. naon nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih oh laras Eta ulah kahartos nya nu mata rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu wah laras Belanda eta nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia lu barisnya angan ke ilmu ulah ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin Dah. tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris Laras teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna laras bukti ku sorangan kapitalis teh nu kitu teh eta teh ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak walah laras sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab tak gede nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab siap di mana-mana ulah contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu dah tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ari hileud peuteuy tarangakan daun teh tarapan dan teh oge boga hileudna tarapan atawa aya hileudna laras oh laras tarapan tak ayeuna di negara loba organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae ayah oknum pejabat ayah aya kitu oknum pejabat lain aya riab siap murukan Aisieun kapanggih geuningan neangan cara nulian nulian ngalihkeun perhatian batur mengpekan banget ku saweung maka jeung aya buna putri kitu di naon teh aduh kateuing da mah putri ngalihkeun perhatian teh mentingkeun diri sorangan supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing batu dilibatkeun dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun anu kitu kapitalis deh pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat wah ke rakyat ke negara gerbang manis kaitu nama apaan buktina kumaha dar babacak kaitu nama kaset wah Pak Kusut ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta eta ngamangpaatkeun jabatan ngamangpaatkeun kakawasaanana jeung lain marukana meureun muaramat kamale mamaan kanu teu mais teu meulem da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa sumuhun eta da panginitanana orientasi na kana kadudukan jeung kana kakawasaan laras eta sepuh ulah oh laras jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa bangsa eta heula kapentingan balarea kepentingan umum da digaji manehna teh digaji na teu cukup
rupi nama gaji letik teh Aduh. atanapi panginten tadina digawena sugak sogok mereka teh Bisa jadi hayang kagentian teh meureun rupina. da paling terjelema nama ngararomong nama Cara ngan peta. dina teori boa panginten skripsi nak menang meuli ya teuing Bisa jadi teteh kurang. nyarita nama intelek nyarita nama Delek. Cara peta. tapi kampunganana pagaweanana luar biasa taeta leungit jati dirina Jati da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum Eta jati kasil. jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna pro kontra tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya Dah, kitu aya dunya teh tempat riweuh kitu acan mabong deui dari dunia. perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi Nah, sepuh teh. naon sabab dunya masih keneh ngadeg Doh. Eta paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas ada nya mempersempit mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan eta leres bulan da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon sabab tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum hakim dihukum tenang. rek kumaha coba pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun Doh, beres. anjeun kudu sumpah salaku pemuda Tulang tongong negara. anu sok diperingati unggal tahun omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik pemuda jadi sampah na masyarakat Sumuhun. Sing mudah-mudahan kaula nun kade sing emut karena sumpah pemuda. malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjeun Tenan. komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu Doh, jadi bangsa nu munafik pemudanya sampah masyarakat. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana Beres. penjajahan moral eunteup di negara urang laras kaula nun karek tilunya bener cek Allah bener cek ilmiah bener cek umum laras ayeuna bener cek falsafah Cobi. bener cek falsafah mah tibalik Udah. tibalik kumaha panon poe teh cek falsafah mah bijeuna ti kulon Tak geni. tikulon Iya asarane. cek rarasaan teu nepi Doh. cek rasa mah komo Ngagantung. tadi dia make ilmu teh kumaha cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulub talus kulub sampeu dan dihakana hamburger duit ger pasea Bener loh. fried chicken Dunkin Donut hotdog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri Eta artina cudog-dog tinggal igal teh. hartina eta teh dog tinggal iga ayeuna wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit kadeuleu bener musit Nya musik. lempang bujalna kadeuleu buuk di bareuman irung ditiir Ditiir. lain ulah empek ngan mi HP mada pugu hate
ulah kabawa kudu kitu. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan jeung beunghar ku budaya Kandenan. laras kaulanun ribuan budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer Sanes. kasohorna bangsa urang lain tina teknologi Sanes. tapi tina budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana Duh, eta cep laras kaulanun pangresa tak kitu kasep sok geura amalkeun eta ilmu Laras kenging. kudu berkarya ayeuna mah tih tingali baligoh pangeran Wah, naon baligoh pangeran teh karya ya ilaga. diantawisna gunung naon manfaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan oh leras tuh laut Laut. eta baligoh pangeran nepi ka manfaat ka manusia nu aya di dunya Laras geus masihan. titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusia anu iman Dah, moal aya deui anu disembah angin Allah kuninga karyana kuninga baligoh-baligona ari ayeuna baligoh diheulakeun laras gede-gede. pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk Janji we muruluk. sing arerengeh geuning datang dae ka kampung-kampung adak-adak bageur sakedeung Sariwat mah kula. ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun Kadang-kadang paranya kokon di dirinya. paranjang kokod nya oh tak ulah kitu hirup teh Wah, ulah cep bisi ngait kana tikoro maneh sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya Laras aya balitunganana. ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawora Wah, dimanfaatkeun geuning karayat nyingsieunan ningsieunnan. motor bodong tewak tebus bikeun deui tewak deui Gitu Di pulang antingkeun geuningan. di pulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh Kudu ngadek sacekna teh bener mo. ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tungtut Ngadek sacekna. da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan Ada. Katanya ke anak incu. Katempuhan. tah pentingna iman teh Tama tak kudu ngartos. Iman ka api. moal nu kasinggung eyang sasauran kitu alah tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing Laras saulanun Geledug ge pek bae gitu. nah saha ari dekeng eyang Allah Aya dua. eta we. kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunia akhirat Dah. Eta jaminanana sakedeung hirup di dunia mah. saliwat. Di dunia mah sakit. hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana Dah. Sing emut teh kadinya. Geus anu kasep ngahiang duka ka mana. tah Dah. Saur kata-kata
Abong kena hariring lain nukuring tapi kagungan numahawening Haluang lain urang tapi kagungan numahawenang cek hariring bieu anu gelis anu kasep ngahiang duka kamana teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring kabeh akadeun cacing Walah sumuhun sepuh so aya raja nu kasohor di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna oh leras eueuh daya eueuh daya eueuh istilah naon-naon hargaan kene tuuk lah nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa dah laras sepuh eta laras kaulan pek mimitian ku hidup ku pemuda jajaran contohan para nonoman teh supaya malalikir urang mah panyangkeun elengkah do sumpah pemuda buktikeun dina gawe buktikeun dina karya nu terpuji karya ha tenan laras pisan timalan kaulan nu jajaran para pemuda tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh oh da kaputu atuh naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun dah sok katinggal ulang jantua wae mun sok katinggal ku eyang teh huleung jentul kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup naon jadi kandungan Jeng. hate teh do anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaulanun yang naon bulan aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningare rencangan ningali babaturan unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kange waragadna kange barang tuangna kapan pokatnya tapi putra memang tahun-tahun di dia teh saya nu ngalongok saha nu ngalongok leres dah angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah kapan eyang ieu lain bapak saya eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta leungeun sepuh jantan emutan degran ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati ira wis mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita dah leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teu kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna nah kumaha sepuh deh saha kaulanun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deh
cobi datos dewa disumput-sumput dosa datos dewasa atuh kula Itu kan dia dosa nanti deh. padahal umur nama karek 5 tahun teh eta teh Kan bisa gitu. ngantos agung we kula Dijual dewasana. aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek di alag getihna ku kaula disabet ieu budak leres kalau disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur Alhamdulillah. disalametkeun disalametkeun tati dinya Beres. kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok Kependak. kapanggih ngan teu dibejakeun oh kapenak lere da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hangtos Berbatur ke tosnya teh kula Dodo kasih Tanggulun. hog moal disumputkeun ku abah dek dibejakeun ya moal dibuni-buni panginten Budi guya. hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek di alag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun Untung teu keberik. make ajian bayu rota doh Saya pi angin. leres saipi angin Digabungkeun. tah tidinya kitu ih marukana sakitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana lah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu doh di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh oh ngageungan kulan hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa leres Kinya ah we yang seperti tak kitu kasih kanca kulan oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah nya sagala rupi ge kitu panginten kulan Ulu mauludin yuladu ala pitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumuhun eta ge eta kumaha nu ngadidik sepuh cacakana kut-kut. hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa wah aduh tereh darah biru rupina mah gitu ya isna tereh karaton digana mah malah dewa tisawarga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh sumuhun Ieu tadi sawaraga ge cu. Ngan ngaji pepen. dewa naon dewa Indra dah teteh eyang hidup mun pencakaki mah kanten aduh dupi Kangjeng Rama ieu riwayatna dah cobi ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 Lu den tak geuning tilu anu ti payun sahatan. ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu walau di inung terah raja ti bapa terah raja kiat turunan mah ku eta mah bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok dah digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna
gitu riwayat semua. Tah di leuweung hidup teh rek di ala getih dek di ala nyawanya kue yang disabet Disalamatkeun. dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasina teh Arjuna. Wallah. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika deudeuh. Ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda, Sri Nurwenda. Dah. Murid kahijina Dorna, Ka sohor. ahli tembak. Sohor kemana-mana Den. Ta eta Bapak hidup teh kasep. Bingah Amarwata Suta. Aduh. Bingah Amar Wata Suta bingah ka kiri-kiri. Lalaki tendera ke ingkang hamidanget. Bingah Amarwata Suta bingah ka kiri-kiri. Hamidanget haturin sang pandita. Midanget haturan sang pandita. Jadi hidup teh terusing madu trahing kusumah titi sing andanauri trahing dewa kamanusa. Wah. darah biru Tenang. Terus karaton teh. Numata kue yang ti oro kene katempo katinggal kue yang tidak banget hidup. Aduh. Benten aya pamoran Aya pamor anu luar biasa. biasa. Da puguh deureuh atuh mah. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu Dah. Leres. sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama Sing janten panutan ade. sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat Leres. tapi sing jadi nu amanah. Nu amanah. Pamimpin. Ta eta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah. Dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta. dirasa ada Oh. Leres. Nuju numpakan sapi Ngajual daging keur meuli daging. Daging raos keur meuli daging ditotong. Lagi gageng Timbalan kaulanu. oh digepuk ditotong nya. atau di sate Sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh. Soleh. Cinga milik rezeki Amin. nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore. Amin. Tah ai modalna nyaeta bersih hate Ta eta dina mana sing bersih tadi. qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Timbalan kaulanu sok bersihkeun. Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. Nya. ulah kredit Ai bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan. Eta modal hirup mah.
malah Eyang baheula ditegor ku karuhun Eyang ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih eta teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama nyakup ditek-tek nepi ka bengek universal oh gitu wis gerape maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gitu pan pare ge melak heula meureun ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah memeh ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cenah cikolot mah baheula kasawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak timbalan sakitu atuh pami kitu bacarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian tah lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta araraneh uwa hidup paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras tah kitu cu geraji jigra ngan bapa hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan eta cirina teh eta bede pawongan nu mana pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat ulah kaget tepung jeung eta ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun aya rupana mah bisa ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres laras kaula nu tah kitu kasep sae eta we cirina mah den moal hese saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar beteungna teh buheukeun hideung beungeutna bodas nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka numpuk dina gunungna Simul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis lamun cupatna ngabejaan tiluarna 5 di jerona ge 5 cara lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep hartina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah cara ngabohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger rek buruk rek kena genep dah kajen buruk ai bilanganna mah anger laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana meureun tah kitu
teh pikiran anjeun teh keur tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling tereg eureun tadi dinya sanad anu alusna sanad caritakeun pigawe doh pigawe laras tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih kuriling bumi tak ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun teh bari jeung bumi na ge muih deui ulah tapi kurang ta eta mah sapoe-saputing muihna tapi kurang teu karasa karasa tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu oh rusras kan itu ka dieu tah jadi we kahirupan nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah lepas tina diri mah hah timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh hari nya mah rek nepungan anu jadi bapak sakitu ge kacaangan ya malah hidup teh ayeuna teh keur di teteangan dipilarian keur di teangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge sungguh bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu disambung eyang kedak datang ka itu laras gantenan bulan tapi da kurupa oge da beuna terus teh anjeun teh geus mirip atos mirip da pugu putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok hampir sarupa sakeureut da pugu teureut laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh sinaon ngaranna teh geuning teh jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek kitu yang aduh dugi katamplok aseupan kanyaah eyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh sae ninggang dina sabda panita jeung padaringan kebek ninggang di padaringan kebek mah susah leureui gerajig ini moal susah tenan waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan kitu ka babaturan santri-santri nu liana nya timbalan kaula nun da aya kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longok ih piraku atuh heuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah jiga kuya kaleuwi ulah nepi ka abus kuya kaleuwi nya timbalan kaulanan ayeuna keneh bade mios kaulanan jig init beralu mampah jeung lumaku doh sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapanejanya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura doh sakitu modal eta doh dadang teh pokok sono waduh anu marengan bukan niraya lu mundur mimitin niraya ngerana
kondor saking pangkonan sang pandita bakal ngalalakon kanca Oh gitu sepuh bakal nying harepan alam anu pinuh ku romantika sumohon salah bener leres keun etang-etang neangan sedih seri Allah bunga bingung sumohon pek nyiar pengalaman nyiar luang di mana bae sumohon saya kurang kali itu eh